Inilah tarung kocak wayang golek tokoh fiktif Cepot melawan Buta garapan Bapak Dalang Asep Sunandar Sunaria Giri Harja 3. Pada konten video kali ini admin channel ini menambahkan efek suara tarung komedi dan sebagian cahaya untuk membuat adegan tarung ini menjadi lebih seru dan lebih kocak. Bagaimanakah keseruannya? Yuk kita saksikan. Mun itu kanyahoan eta peureub. Oh, joga lacang kana pipi. Aingna balangah hongko. Nyata kade. Bisaan euy. Oh, kaki warkeun na ngomong. Eta gerakan kalakai ka tebak angin teh gitu. Eta teh. Gerakan timbanganana hade euy. Halus teh mah pendek. Halus euy. Aing mah kumaha tanaga musuh we. Oh, benar. Tuh. Alah, Genong macan teh. karena kumaha muridnya. Alah, euy. Lamun aing teu kitu silaka. Gelo. Aya itu. Dijenggut ceuri. Iya. Sia. Arah udah, Pak. Arah udah, Pak. Aja. Halo, anjing. Sakit tuker sibuk. Keun aing mah kudu teungeulan we eta dikitu aduh kamu nyeri hate. Nah, make amak aing can naon-naon sia geus init. Wah, pusing wagang arah.